dituna pada heli jannati hartina bakal dilebetkeun eta jalma anu kaancikan nafsu mutmainah bakal dilebetkeun ka surgana Gusti. Naon artina? Sabab eta jalma nomor kahiji berehan. Jalma berehan kadituna qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minal jannah. Jadi deket jeung Gusti Allah. Jalmaan berehan mah kitu deket di padan manu bakal dipika resep dipikanya jalmaan berehan dipika deudeut. Jalma deket jeung manusia, deket jeung Allah, deket jeung surgana Gusti. Ba'idu minan bakal tepih tina neraka. Ditebihkeun ku Gusti Allah jalma anu ngancik dina dirina nafsu mutmainnah. Ditebihkeun. Artinya ciri-ciri nu kadua sok pasrah sumerah ka Gusti Allah. Artina nyanggakeun abdi diri abdi, bujeng-bujeng diri abdi, getih abdi nyawa abdi lain anu abdi. Dijalankeun dina parentah Gusti nyanggakeun. Pasok kitu tahu. Padahal mah lainnya. Misalnya seperti itu. Bu aya